Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul loba anu bosen hirup malarat. Ki eta teh bener apa salah mere judul teh? Bener. Emang loba anu kitu Ki, lain loba deui hampir sakabeh rakyat Indonesia lolobana anu malarat. Ki eta teu ngaya-ngaya fakta. Gening aki apal, nya apal da Ki Kampak masuk ulin ka mana-mana jadi nyaho nu kumaha ge nya. Cek Ki Kampak teh kunaon atuh nepikeun kaloba nu bosen hirup malarat teh. Heueuh Ki, ai hirup malarat teh teu ngeunah Ki. Aya nu ngadongengnya ka Ki Kampak bari moal kopi. Maksudna kumaha jang teu ngeunah teh? Nek daang batur mah tinggal celebek ieu mah kejo eueuh. Tah eta nu mentak bingung teh Ki. Hayang udud, kadang-kadang kuntung digayem kan pait Ki. Pasti. Haduh, hayang ngopi, duit eueuh. Tah, eta kan lieur. Sing sabar atuh, cek Ki Kampak teh. Sabar si sabar Ki, tapi ai perekonomian kieu-kieu wae mah anger we geuningan usaha hese naon hese. Untung uing teu modar ge Ki. Sing sabar. Heueuh, ieu ge sabar Ki. Uing mah kurang kumaha sabar jeung sabar Ki gonta-ganti pamimpin ge. Tapi kieu jeung kieu we Ki. Tah cek Ki Kampak kade kudu optimis hirup mah ulah sampai nepikeun ka pesimis. Bener teu?